wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana. Patepang deui sareng abdi Indriani Ramadhani ti kelas 11 IPA hiji. Dina acara Warta Sunda. Badak remaja awewe ngemuk lantaran teu dibere skincare. Kejadian eta viral di medsos dikecam ku loba masyarakat. Katembung rumaja awewe ngamuk sarta ngancam rek maehan kolotna lantaran teu dipamulikeun skincare. Petugas gabungan ti Kapolsek Taman Bebinsa jeung tokoh agama oge datang ka imah eta rumaja pikeun mere nasehat. Numutkeun AKP Ciptanto, kalau warga moal nyandak kasus ieu ka tindakan hukum tapi bakal mawa rumaja awewe eta ka psikiater. Sakitu wae laporan anu tiasa dilaporkeun baik gara-gara Wilujeng tepang deui dina warta nu bakal lengkap. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.